Don, yang dagang emas desa, Don. Ulah. Mendingan nyopet tuh aja ngurang. Nope. Nyompet mah haram, mendingan dagang halal. Ya, mendingan nyopet tuh ngurangan-ngurangan daripada dagang emas ngurangan-ngurangan wae duitna. Oh, Haram, Don, haram. yang meureun loba duit mah. Nya hayang. Mangkana. Ayo ngilu jeung urang maling. Menang motor, menang mobil, menang sawah, menang kotakan, menang kebon. Loba. Daek urang ge. Nope. Oke nya bener. Daek, Bung. Daek. Geus ayo, urang operasi. Ayo. Lumayan deh yang beli pulsa ya. Halus kene ke rumah anyar kene. Mantap. Bat. Si Cahaya nyekel HP. Cuma nyekelan duit tuh 50. Arek. Arek lah. Ayo tuh. Ayo. Ayo. Mana yang nyokot, Man? Mana yang nyokot? Maling kah? Maling! Maling ya! Maling kah? Maling! Don. Don. Diteng! Wah, diteng! Dikun! Apa? Aduh, lapar yang barang dahar. Karena puasa teh setengah poe kieu euy, encan adan-adannya. Buka wae kitu euy. Ih, tong apa mah buka. Aduh, lapar ya. Assalamualaikum! Salam. Engco, kan? Mana jadi pik singkong? Kurang dahar. Kriuk, lezat. Sedap. Sedap euy, ngeunah. Hayang dekar, ulah ningalikeun wae. Nope. Puasa aing. Bae ngeunah keur. Ya, ngeunah pasaan. Ngeunah ya. Ya. Ih. Dar sorangan mah. Ya. Embung puasa aing. Ya. Aduh. Bisa makar. Geus ka ditu Don sia mangkat ah. Bita wae aing. Ka ditu geura operasi jeung member anyar. Oke, siap, Bos. Cek orang ge Don, amun orang maling sok suwe wae. Jadi benang tunggul, untungnya teu dibawa ka desa. Itu resiko maling. Amun maneh hayang menang mobil motor, ya kitu hela. Bong orang ada keudon pengen dagang emas halal. Ya. Urang coba sekali deui. Juga menang mobil alus. Heuh bener. Ayo Ayo. Ayo. Adong mat. Mat, nama terus RT. Tuh. Padahal sih masuk serangan, udah ngalikeun. Bro, mangkat. Punten, bade nyandak motor. Lu nyandak. Aduh teh. Tadi ieu maling tadi teh. Kakak. Bawa lah ke desa, bawa ya. Bawa ke desa ya.